Mang, ada tadi keur naon di kebun nasi Pak Haji? Ya keur digawe atuh. Oh, keur mersihan eta jukutnya. Cuk sama mersihan jukut teh mersihan. Jukut Atuh peda we tadi atuh katingali peda keur kikeun jiga nu keur mersihan eta jukut. teu mersihan jukut, di dieu mah keur nyabutan jukut. Nya mersihan jukut meureunna eta teh. Nya lain. Beda tuh mersihan jeung nyabutan mah nyabutan di kituan, di eueuh kan yang mersihan mah di lapan hiji-hiji. Gitu jeung meureunna ge can daek mersihan jukut atuh. Oh gawe. Atuh peda we tuh. Kana tuh meureunna atuh sarua keneh meureunna atuh mersihan keneh sok aneh. Beda. Mersihan mah di lapan, teu dicabut. Lamun dicabut mah eueuh jukutna teu dibersihan. Da sarua keneh atuh kitu ge mah. Tuh, beda. Sarua Beda. mal baleg lah. Ari tadi balik jam sabaraha? Ada tuh, lila nyabutan jukut mah. Oh, Jam 12 berarti. oh, sabedug gitu. Nah, bedug nyabutan jukut. Nya kapan nepikeun kalohor mah, Mang, di mana-mana ge sabedug cenah kan, paribasakan ngabedug cenah kan. Nah, ngabedug sih teh mah. Geus bukan apa dia ningali nyabutan jukut lain ngabedug. Heuh, abi ge apal oh, nyebutan jukut tapi kan eta teh kan ngabedug meureunna disebutna kana nepikeun kalohor lain. Nya bikin kalohor, tapi dia nyabutan jukut. Ti suka-suka lohor tuh nyabutan jukut teh. Teu nyabutan bedug, mah nyabedug cabutan sukana. Lah, geus moal asup deui jeung di dinya malah. Nya lamun kana jukut mah moal asup mun kana bedug asup. Nya, tapi kan di dinya mah segala teh salah we ente. Salah kumaha? Jukut. Jukut disalahkeun. Lah, geus lah. Mal baleg lah. Bedug sih teh mah. Ari isukan mah arek digawe deui. Ya mau digawe deui, pan geus beres. Oh, berarti mau digawe deui gitu. Moal ngan isukan rek macul. Nya kan eta teh meureunna digawe meureunna man. Ya lain atuh. Eta mah macul. Lain digawe. Nya kan ari macul teh meureunna atuh digawe keneh meureun atuh sarora keneh. Ya henteu. Aya macul di sawah macul, aya digawe mangsa tuh si Menteri Agus ya kantor teh digawe. Lah kan sarua atuh meureunna eta teh pagawean keneh sok aneh di dinya mah. Lain pagawean eta mah hayang macul we teu digawe. Lah geus lah moal baleg lah. Ngomong jeung di dinya mah da geus mal asup mang moal lah. Kalah capek hate lah di dinya mah. Hari isukan teh macul sawah anu saha mah? Ya sawah nu si Haji. Pan uing mah teu boga sawah. Kunaon dipacul? Nya ku pacul atuh aya macul mah nya ku linggis sok aneh we di dinya mah. Nya kapan urang ge mang apal mang ari dipacul mah ku pacul kan eta teh kan geus dipacul. Kunaon bet dipacul deui? Nya ku pacul deui dipacul mah. Nya ku linggis sok sanajan geus dipacul ya. Terus ditah pacul deui. Jangan ku pacul macul mah. Lah kalah lieur jeung di dinya mah ngobrol teh nya. Nah teu kudu lieur. Ku pacul teu kudu make alat nu sejen ulah. Pan abi ge apal mang ku pacul meureunan tapi kunaon dipacul gitu kan. Nya ku pacul aya apa macul ku pacul make nanya kunaon ku dipacul. Lah geus mang lah lieur lah moal baleg jeung di dinya mah geus lah. Dengan kieu wae di dinya mah. Iraha macul jadi lieur namun kapan rang heueuh sok lieur. Aya da nu mamawa liurna mah di dinya mang nah da lain urang lain. Mal baleg lah geus lah. Asa keingetan kamari teh saya ngaliwat kebun di dinya nempona teh eta jukut geus jembrung kitu ningan diantep kitu bisa ek muruhkeun kan saya. Oh, arek digawean ku Amang. Nya mau aku saya digawean mah. Terus nya digawean mah ku arit, ku pacul, ku naon lah dicokelan, moalnya nya ku saya atuh. Nya maksud teh arek digaweanana teh arek ku Amang. Tekut ku saya, ku arit atau ku naon lah ku alat, ku saya teh mah kuat. Erek mah. Lah moal ku aing antep ku aing mah. Nah eta jukut ka nyamuk itu bala. Ek di kumaha ku di dinya eta. Digayem ku aing mah kitu malah kagok. Sakti mal baleg lah. Gayem jukut. Bisaan. Aing Ka mana? ngagayem jukut aing mah. Lah mal baleg Jukut. Nah digana ngilu. Ngilu. Ngakan jukut lah aing mah.